Ngaran kuring Budi. Kuring cicing di leuwih gajah anu cinek nama di kampung Cibogo. Imah kuring teh kudu ngaliwatan gang. Anu cek beja mah loba anu ngomong gang di deket imah kuring teh sanget. Mineng aya anu ronda peuting anu sok diganggu ti palebah gang eta. Gang sanget eta ayana ditungtung imah kuring. Kungsi aya anu ngadongeng lamun aya tukang sangu goreng anu lumpat kusabab aya pocong anu nukangan manehanana. Manehna nepikeun kamu terbalik terjadi ngaliwat ka gang eta. Tuluy aya deui carita tukang ojol anu narima pesenan dahareun di sabudeureun eta. Basa manehna ngaliwat gang eta, manehna ninggali aya pocong anu sarua. Tukang ojol eta langsung ngagas ngaliwatan gang eta. Hanjakal beja ukur beja. Mitos keur kuring teu percaya karena omongan warga di dinya. Nyameureunana maranehna ngan nyieun isu jang nyingsieunan supaya jalan etan teu rame pamikir kuring. Kuring salah sahiji jalma anu teu percaya kanu hal mistis. Ninggali anu karitu kuring can pernah komo deui nempo hiji makhluk anu disebut pocong anu aya di gang anu deket imah kuring. Nepikeun ka hiji poe dina mangsa jam 11 peuting leuwih harita kuring keur main game dina HP kuring sabari nginum kopi. Posisi kuring keur di loteng anu nying hareupan langsung kana gang anu sanget tea. Sabenerna kuring teh rada penasaran kana eta beja. Dina jero hate nah nya kitu gang hareupeun imah kuring teh sanget. Peuting eta kuring main game geus lila. Jam dina tembok oge geus nunjukkeun jam 2 peuting. Sababaraha kali kuring ngeureuceumkeun panon sabab kuring geus ngarasa tunduh dina main game teh. Kulantaran kuring geus ngarasa tunduh pisan, kuring oge mutuskeun jang mareuman HP kuring terus sare. Anu harita kuring langsung indit ke kamar kuring. Basa kuring malikeun awak nonggongan balkon
Ujug-ujug kuring ngadenge sora anu ribut. Sora eta asalna ti nugang anu aya di handap. Tapi basa harita kuring teu madulikeun kana eta sora. Kuring muka kaca jendela di loteng. Kuring asup ke jero terus ngarapetkeun jendela. Teu poho oge nutupan gordengna. Kuring naik ke tempat sare, tuluy metot simbut jeung mimiti peureum. Dan memang can sare bener. Kuring ngadenge suara gendingan di peuting eta. Nya pantes nama jam 2 subuh. Hawar-hawar kadenge oge aya suara anjing anu babaung. Sora-sora ieu puguh geus biasa ku kuring didenge. Nepikeun ka ujug-ujug aya anu ngagedor jandela. Kuring reuwas. Tuluy langsung hudang basa keur ngadenge sora. Nyata sora kaca jandela diketrok. Kuring nempo kepala bapanto kaca kuring anu masih katutupan ku hordeng. Mimitina ketrokan kaca panto kuring teh laun. Tapi lila kalilaan sora anu ngetrok teh jadi narikan. Siga jelema anu ngagedor panto loteng kuring. Kuringan saukur cicing nempo di tempat sare. Bari nempo kepala bapanto kaca loteng anu keur digedor. Aya rasa penasaran. Hayang nempo saha anu tadi ngetrokan panto kaca kuring teh. Tapi narasaan anu di bulan kasieun leuwih gede. Komo deui basa sadar kamar kuring teh aya di lantai 2. Teu mungkin aya jelema anu ngahaja naik ngan saukur rek ngetrokan panto kamar hungkul. Tapi kuring rek ngawanikeun maneh jangan nempo kapal basora eta datang. Kuring hudang di tempat sare tuluy leumpang lalaunan ke arah panto. Sora anu ngetrok oge masih keneh kadenge. Tapi ayeuna mah jadi beuki lalaunan. Basa keur kitu kuring langsung ngabuka hordengna. Nanaon di hareupeun panto kaca loteng kuring teh. Tapi barang kuring disidik-sidik siga aya tapak warnana rada beureum
tinu kaca jandela kuring oge muka panto kaca eta anu tuluy nyokot lap kotor. Tuluy ku kuring dicobaan dibersihan eta kotor teh. Kuring rada heran. Nah naon bet aya siga cairan anu kental warna beureum anu warnana siga getih. Sanggeus kokotor eta ku kuring dielap. Kuring ninggali ka kenca jeung ka katuhu kuring. Hayaan sepi pisan. Nya buru-buru kuring oge langsung asup ka kamar. Basa kuring rek nutupan pantoloteng kuring. Kunaon ieu teh? Pantona teu daek nutup. Ku kuring digeserkeun oge pantona teh hese. Teu bisa nutup. Kuring teu mikir nu aneh-aneh. Meureunan relna geus macet atawa aya anu ngaganjel. Kuring nyobaan mariksa panto eta. Basa kuring digeserkeun lancar. Eueuh naon. Tapi lamun kuring rek nutupan pantona siga aya nu ngahalangan. Kuring aneh. Can oge kajawab naon anu jadi pertanyaan dina hate kuring. Ujug-ujug karasa bulu punuk kuring ting puringkak anu dituturkeun ngambe bau siga bau bangke anu kaduruk. Kuring mimiti mundur tina pantoloteng kuring. Panon kuring masih kena nempo kana panto kaca. Basa kuring sadar eta panto ngageser saeutik-saeutik sorangan. Jeung di tempat di pantoloteng mulai bijil haseup warna bodas anu semu hideung jeung sora anu ngagerem. Haseup mimiti ngabentuk nepikeun ka haseup bodas eta ngandelan tuluy mulai kaluar hiji makhluk anu make kain bodas anu kotor jeung beungeutna pikasieun. Geuningan makhluk anu make kain bodas teh nyaeta pocong. Pocong anu sok dicaritakeun ku warga. Eta pocong teh aya di hareupeun kuring. Panonna molotot ka kuring. Anu pamenteuna datar. Kulit bangetna siga karijut heuras. Mirip jeung kulit tatangkalan. Anu warnana poek siga anu kaduruk jeung bau bangke anu ngahiliwir. Nepi ka eta pocong kadenge siga anu ngomong.
kuring teu bisa nanaon ngan saukur cicing teu bisa gerak. Basa manehna ngalakukeun eta. Bibirna ngaluarkeun bilatung anu nyieun kuring hayang utah. Panona ayeuna ngabeureumman jeung ngagerem. Kuring teu bisa ingkah. Bari tuluy nepokeun makhluk eta. Kuring nyobaan nutupan panon jeung nutupan ceuli. Tuluy ngadua dina jero hate kuring supaya eta makhluk teh leungit. Basa kuring muka deui panon kuring. Pocong eta geus ngaleungit. Ayeuna suku jeung awak kuring geus bisa digerakkeun deui. Buru-buru kuring langsung nutupan panto tuluy keluar ti kamar. Basa kuring ningali ka handap. Geningan lanceuk kuring teh can sare. Tuluy manehna nanya. Nah kuring can sare. Kuring nenangkeun diri. Sabari diu dina kursi di ruang tamu. Bari nyaritakeun naon anu kaalaman ku kuring ngeunaan makhluk anu disebut pocong teh. Lanceuk kuring ngomong, yen beja anu aya di gang deket imah kuring teh emang bener ayana. Tuluy manehna nitah supaya kuring tara kaluar peuting-peuting. Kusabab cenah lanceuk kuring oge pernah ngalaman kejadian sarupa.